Kurang ngawitan ku bacaan basmalah sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahraqal quluba awliyaihi binari mahabbatih wastaraqqa himamahum wa arwahahum bisyauqi ila liqaihi wa musyahadatih wa waqafa absarahum wa basairahum ala mulahazati jamali hadratih ulaikal ladzina astafahumullahu liwilayatih wastakhlasahum min baini asfiyaihi wa khassatih. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadinil mab'usi birisalatih wa ala alihi wa ashabihi a'immatil haqqi wa qadatih. Amma ba'du, faqala ta'ala unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Urang teraskeun kana modal hirup ari anu kudu dipake modal jeung prinsip hirup nyaeta ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu pati-pati nyieun kami ka jin jeung manusia kajaba supaya ibadah ka kami. Ari anu disebut dina ieu ayat ngan dua nyaeta jin jeung manusia. Ari nu sejen mah ngan saukur jadi penghubung. Malaikat moal ditungtut perkara engke di akhirat sebab teu aya nafsuan. Sasatoan jeung pepelakan eta ngan sakadar jadi pelengkap jeung sarana hirup manusia pikeun ngambah ieu kahirupan. Tapi manusia jeung jin ku Allah bakal ditungtut di akhirat tina sagala pagaweanana sabab bongan baheula sanggup narima kana agama anu konsekuensina tina nyekel agama nyaeta kudu ibadah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Saestuna kami ngasongkeun amanah nyaeta agama kana langit ka bumi kana pirang-pirang gunung. Tuluy eta nu kabeh mungpang jeung sieun khianat kana eta agama. Nya manusia nyekel eta agama, saestuna manusia eta anu dolim jeung anu bodoh. Diciptakeunana jin jeung manusia hirup di alam dunia teu aya deui kajaba supaya ibadah ka Allah. Lain berarti Allah butuh kana diibadahan, darek aya nu ibadah atawa henteu tetep matak ngurangan kana keagungan Allah. Ngan tugas manusia kudu ibadah. Anu manfaatna mah pikeun maranehanana kene. Ari makna anu terkandung dina ieu ayat aya dua nyaeta hiji ibadahna kudu karena Allah, dua Allah wungkul anu sah diibadahan. Salian ti Allah teu sah diibadahan, teu sah dijieun pangabakti. Jadi teu meunang ngabakti ka indung bapa. Ulah ngabakti ka nagara, ulah ngabakti ka tetangga, ulah ngabakti ka dulur jeung ka baraya, ulah ngabakti ka muslimin. Eta mah ngan saukur gawe hade sakumaha anu kaunggel dina surat An-Nisa ayat ka-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jeung kudu ibadah aranjeun ka Allah
sarta ulah musyrik ka mantenna jeung kudu gawe hade ka indung bapa, ka baraya, ka budak yatim, ka jalma miskin, ka tetangga anu deukeut, ka tetangga anu jauh, ka babaturan, ibnu sabil jeung hamba sahaya, saestuna Allah teu mikaresep ka jalma anu gumede jeung adigung asa aing. Dikuatan ku ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Allah wungkul abdi ibadah jeung ka Allah wungkul abdi minta pitulung. Di dieu dibentenkeun antara istilah bakti sareng gawe hade. Salain ti Allah teu sah diibadahan, teu sah dijieun pangabakti. Jadi setiap nafas jeung rehab manusia kabeh kudu seja ibadah ka Allah. Ulah aya nafas jeung waktu anu kosong tina seja ibadah ka Allah. Naon ari nu disebut ibadah? Ari ibadah kabagi dua. Kahiji ibadah mahdoh, nyaeta ibadah anu langsung berhadapan antara diri jeung Allah. Rek bentuk fardu ain seperti puasa, salat, munggah haji jeung sajabana, atawa fardu kifayah, rek wajib atawa sunat, rek ngalaksanakeun parentah Allah atawa ngajauhan laranganna. Kadua ibadah ghair mahdoh, nyaeta ibadah anu henteu langsung berhadapan jeung Allah, tapi make perantara nu sejen seperti usaha pikeun nganafkahan anak pamajikan, ngome jalan, sodaqoh, ngurus budak yatim jeung sajabana anu dikaitkeun jeung diniatan ibadah ka Allah. Kusabab bentukna ibadah teh luas, maka timbul sababaraha syarat nyaeta pagaweanana kudu bentuk ibadah. Seja ibadah jeung seja menta pitulung Allah. Dua, pagawean anu digarapna kudu nincak dina siratal mustaqim, jalan anu sakumaha kuduna ceuk Allah, alias kudu cicing dina parentah Allah jeung ninggalkeun anu dicegahna. Katilu hayang meunang mardotilah, migawe eta pagawean estu murni hayang meunang ridho Allah, lain karena ria, ujub, takabur, sabab eta nu matak ngancurkeun kana jadina ibadah. Atuh sanajan seja ibadah ka Allah, tapi lamun lain dina siratal mustaqim mah eta teu jadi ibadah. Kusabab kitu samemeh prak migawe hiji pagawean kudu ditingali heula naha eta pagawean teh parentah atawa lain. Bunduk heula naon parentah anu aya dina pagawean. Sok rada dipikiran heula naon wae parentah nu aya dina eta pagawean. Saperti dina dagang, kahiji nyumponan pangabutuh nu boga barang supaya payu. Kadua nyumponan pangabutuh nu rek meuli. Katilu nyumponan pangabutuh diri sorangan pikeun nganafkahan pamajikan. Kaopat nyumponan pangabutuh nu buburuh. Kalima nyumponan pangabutuh nu rek niat sodaqoh. Mere maweh ka fakir miskin. Jadi tina hiji pagawean lamun diniatan seja ibadah kalawan nincak dina siratal mustaqim, maka bakal menang sababaraha ganjaran jeung kahadean. Sakali ngadayung sababaraha pulau terlampaui. Nya kitu deui dina pagawean-pagawean anu sejen oge kudu ditingali jeung dikumpul-kumpul heula parentah jeung lainna. Lamun dina tani niat mere buruh kanu buburuh macul, kanu buburuh ngarambet, kanu buburuh dibuat, kanu moe jeung sajabina. Jadi tina hiji bentuk usaha teh sajabana ibadah oge meunang ganjaran sodaqoh anu loba, oge keuna kana pidauh Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Sakabeh perkara anu aya di diri anjeun bakal pegat jeung beak. Kajaba anu dipake gawe hade ka Allah eta mah bakal tetep. Are tina hasil tani bakal beak, bati tina dagang bakal beak. Dibelikeun kana dahareun, dibaueun, dibelikeun kana pakaian, dielapeun.
ari nu tetep jeung anu jadi sampeureun engke di akhirat mah nyaeta anu dipake buruh gawe jeung anu dipake jalan kahadean ka Allah. Lamun jalma migawe hiji pagawean bari keuna kana sakumaha syarat anu tilu tadi, eta jalma kaasup kana ahli sufi. Da anu disebat ahli sufi teh lain anu tukang wiridan wungkul, tapi jalma anu sagala pagaweanana dikaitkeun kana tugas jeung parentah Allah. Sedangkan ari bentuk tugas jeung parentah Allah berbeda-beda. Kasaban manusia ku beda-bedana waktu jeung kedudukanana. Geuning nu digawe di hiji parusahaan oge beda-beda tugas jeung pagaweanana, kumaha kedudukanana. Aya nu nyekel administrasi, aya nu nyekel keuangan, aya anu jadi pesuruh jeung biana. Nya kitu tugas Allah oge beda-beda. Lamun ajengan jam 6 tugasna ngawuru. Santri tugasna ngaji, tukang dagang ka pasar, tukang tani ka sawah. Lamun tukang usaha kudu usaha, malah haram ninggalkeun usahana. Atuh lamun aya jalmi ngaku-ngaku ahli sufi tapi ngalarang kana usaha, eta teh lain ahli sufi tapi mutasawwifin, jalmi anu tatasawufan. Malah Syekh Zainuddin Al-Malebari parantos nyaurkeun dina kitab Kifayatul Atqiya anu unggelna amal mu'ilu fala yajuzu kuduh bimaksabil iyalihi mutawakkila. Ari nu boga keluarga haram cicing henteu usaha pikeun nganafkahan keluargana. Kacida pisan bagjana lamun manusia salawasna hirup mincak dina parentah Allah kalayan niat seja ibadah kumilampah parentah jeung nyingkahan anu dicegah bari dibarengan ku hayang meunang ridho Allah. Kumaha hubunganana sareng tarekat tadi sareng riyadhatun nafsi tadi nya ieu teh modal kanggo berjalan urang dina tarekah sareng riyadhatun nafsi. Modalna teu aya sanes iwal ti ibadah ka Allah dengan memenuhi 3 syarat tadi. Seja ibadah ka Allah nincak dina siratal mustaqim kumaha kuduna ceuk Allah jeung miharep mardotillah. Gitu. Alhamdulillah. Dua bab muqaddimah sareng modal hirup tos kadudikeun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiasa ka hartos biasa janten cepengan urang kanggo ngaistiqomahkeun diri dina seja ibadah ka Allah. Mudah-mudahan sadayana aya dina tangtayungan Gusti, dina bimbingan anjeunna teras. Mudah-mudahan Allah mendakkeun urang sareng jalmi nu tiasa ngabimbing sareng nganterkeun urang kana tingkatan ma'rifat anu saluhur-luhurna anu manfaat kanggo diri urang sadaya. Urang tutup ku bacaan hamdalah sami-sami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu syafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika. Amin. Kama afnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu qadita wa lakal hamdu ba'da ridwana daiman. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najjina wa afina indal hisab wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.